bisa bujur domba. Bujur domba. Iya efek lockdown teh tuh. Jadi ngaco otak ya. Balik kemana deh? Minum deh. Anas makin tuh. Si copet si cepot kenapa sih ya? Aku buka duit wae ngopi di warung, aku bawa hutang. Ternyata lumayan ya efek lockdown tuh buka duit, kompas we. Iya dong, ngalangan Alex gembol nguntap teh. Sinyo aya, aing Alex gembol, pareman aing teh pareman. Pare mande pare teh padi mande jelema padi jadi tukang tandur aing teh. Cepot. Ai si cepot ngopi teh sorangan wae teh cara ngising yang diantar ku aing ngopi sorangan wae. Ari modal uing sieun Kang. Sieun aya kunti ngorobet bol uing. Iya, pot. Kunti mau ngerobet bool. Panggil si Jonesia dikoclok. Nyaning di koclok nih Kang, koclok kunti mah. Iya, pot. Si dikoclok ini mah yang coplok. Dikoclok kingkong. Aduh nyeri ya tuh Kang. Asyik mau beng cincong. Bangnya katu ih. Headnya ulah tukang ento ka ditu nyieun. Minta aing teu boga duit. Iya ge uing teu boga duit, sarua. Pangutangkeun atuh. Aku sorangan nam. Ih, yo. Aduh ya. Ayo bro, macam itu. Asin. Kang. Ini ngopi uing di inum eta. Sepnya kone tuh sep, jelema goreng mana bebas. Goreng. Kasep maksudnya gitu. Jadi gitu. Ya, jangan sotik. Pelit Kang mah. Nah, kek lah. Kang, eta ngautang boga kitu jeung mayarna. Nya tenang atuh sep. Kek koe mun cair emok digantian. Emok deui, emok lagi preo ge Kang. Tah, pre di mana aing kamari ditagihan? Neang ka imah. Ayo tuh dah Kang emok wae. Geus loba oge emok, nah aya 10 mah lain. Setnya kone itu sep. Asal kasetoran mil dang tandur ge. Yang penting mah kasetoran sep. Iya. Daripada tetangga mah dah mau mantang dari jadi. Emok. Lumuk emok mah diri sawe urang geledek. Oh, kumaha Kang lah. Kunaon Kang? Modal euy. Mana sih nya? Sep, plastik kan. Nah, nyala ya. Ayo wae Kang Alek mah. Pra aku modal di plastik. Dolbon buah-buah. Modal di kebon. Iya. Situ nyaho aing alat gembol. Tadi kan kebejaan gua aing. Ulang halangan aing alat gembol. Saat mules. Sepi euy dia ya. Sawah mah sepi. Heuh. Mun pasar mah rame. Modal. 5 plastik pada hulu mah ya.
Aduh, saya mah modal kudu bari nyanyi ya. Ambil keluar. Haredang, modal teh haredang. Aduh anjir. Aduh. Bener, yang tidak nyanyi nah. Nanti nyanyi nantinya. Aduh. Anjing. Ya genjer gini. Geus asupkeun ya. Oh, iya yang karang genjer ting deh. Mereka kembali. Aduh. Aduh. Iya, ada harenung ngeunah-ngeunah teh tai berat. Bawa jemputkeun ieu bunyi. Anjir. Nah, dia bunyi ya. Dengan di dia nunda mah, abang aing udah tai di bang. Dah, kos kieu ya. Ditinggal ku pamajikan teh nya. Unu ngejo-ngejo acan di imah. Arek ngejo bising tutung tuh dan. Ya. Rek meuli ka pasar, teu boga duit. Masalah, tak kudu kemasi nya. Paraku orang kudu muja mbak. Tengah. Muja tuyul unyu suana. Arek muja bagong. Orang sieun ka bagong. Segala eueuh nih ka mana ningan udah tehnya tahu diri pisan ditambah kang garong ninggalkeun marantau ka mana jadi hidupku ini sepi apa bertulang ini sepi hah bertulang aing ngomong salah teh sih nya ok aing daging mulu dah tuh nyol kieu tuh daging mulu. Yang ngelepotan jelma gelo ngomong sarangan wae ek banget yang kedahareun sugan wae manggih gemboleun urut eta tukang tandu tinggalin Duh aing bos kieu mah ingan nembang wae nyanyi Darso ningan nyanyi Darso mapai jalan setapak mapai jalan setapak nya jujug ka hiji lembur rasa capena sugan aya di teang sugan we dihareup manggih randa anak dua ge kajeun ku ieu mah ditikahi ge aser bangka mulai goyang bet ahai itu naon itu wah jika nama buah-buah anu timbal tungang tandur tinggalin bisa ada cokot ku dewek ieu mah berat nih timbal jika nama lauk bandeng berat ya bawa di peranti eta lumayan tidak di imah sorangan ge seueuh pamajikan mangkat ke Arab ge anak eueuh geus balik Aduh, Kang Ale kemana di? Lila-lila ting modal deh, suganan modal batu ya, Pak. Cuma modal batu mah
cebokna ge ku tiner ieu wah. Si Kamol tah. Ah, si Kamol ieu beneran ya. Moanaan ieu bingkisan. Nah, aku aing kompas ah. Wah, si cepot itu. Ah, ku aing di kompas ku aing. Bab eta manehna daer eta Bang Emok sih tadi mah. Syarek naon mol ka dieu ek tirakeun nyawa. Yo, aing ka dieu nengan randa. Randa ka dieu. Hah? Saya yang randa mol. Aya tuh randa mah ngan emokna 10 dek teu. 10. Asan teh. Bak aya 7 poe da emok manda. 7 soten anu ngora mol. Ai ini mah 10. Yang bisa gitu Sep. Kumaha ceritana sih? Pan incuna mariluan ah. Oh, kepasang atuh. Pantasan aing jadi positif bisa ngomong na aing jadi. Udah ya, biar kerok. Jadi lagi KTP-an panjang kita. Geus ya mah loba congcing cincong lah. Saya mau naon jeung aing lah. Iya, iya. Udah kan siap buat aing tuh. Goreng-goreng teh jadi goreng meureun. Sia korek mol banggeusina teri oge. Ah, lalu ora Sep. Mana orang teri galepar untuk kamu mah terima. Aing kayak berentol lauk aing. Ieu mah pecike. Wah, belagu sia mah. Pastinya hoe. Naon si percikan teh? Yo, Sep. Aing ge nyawa penang cikan mah. Yo, cek bahasa lembur pred teh. Tunggul cau. Namun cikan cek bahasa sadayana teh terigu. Karena mau dihijikeun teh tunggul cau di teriguan. Eta artina pred cikan teh. Oh, gitunya mah. Oh, aing geus nyaho da. Yo, sia sekolah make naon sih? Donyo anak-anak eta ki acan sia mah. Oh, aing sakola make beas dolog bol. Lain mun aron mah Sep. Bisa ulah ngomong wae malah di jeung aing lah. Dieu dasar sia. Butai sia mah. Gol lebog teh sia mah. Sep. Sep, Sep, ngalang Sep. Sep. Buset eta, ucing pas ya. Oh, ini si Cepot, ini si Kamol. Acir. Superman menolong. Dasar deh. Emang mulut aing batako dicabak-cabak. Oh, entar si Sep ya. Mama. Ada, hilang tutur. Ya. Hilang si Sep. Perbutan sih. Bungkusan. Si Kamol korek banget itu. Mau bungkusan itu bagi-bagi. Si ulah gitu mau bagi-bagi. Secara modal diantar wae. Dia Ulah rek. Ya mah. oh red semua dia. Ulah. Dia ini nempok lah info dia. Dia, woi, Entong. Kayak kaget mana. dia. Ayo, Kang. Anjir ya, pegalobognya aing. Wah, tiba aing dicokot ya. Aing meyakin kasih icim ya. Awas ya, bener kamu. Aduh, suka ngampur aja, Kang. Aduh, Dasar cepot angin randa di tengah-tengah. kenempo euy. Aja lah. Kurang buka hina. Ah, siapa ya, siap? Lumayan gitu kan. Tadi cek si kamu lu sih nana. Fred cenah. Oh. Chicken. Kata bahasa Inggris. Wah, berarti Bahasa lemburna mah tunggul, oh, cau ya. Di tariguan. Berarti tunggul cau di tariguan cenah kan? tunggu tahu. Ya lah. Seperti manipat. Beres. Iya. Bengi ada bau, Sep.
Emang sebasi gitu? Bisa lain? Tidak, Kang. Kagak. Ieu mah lain tunggu caur tariguan. Ieu mah nuk jelema anjir. Tempok. Kamu berarti ini kurang, Kang. Anjir, bener banget Sep. Oh, bener, Kang. Mol, ya kok bisa sih? Bener banget edan. Oh bisa ngelak itu Sep. Ya Sep. Ya ka dieu ningali ke nya. Ayo. Ya Lek Sep ningali ke nya. Ya Lek Sep tah ieu warungna teh nu tukang bogana teh aranna Pak Omok. Kopi enak tapi harga murah. Oh. Terus pertempatan di mana sih mall itu? Kurang tak apa di daerah sana sih. Ya, Lek, itu teh warung Pak Omot. Pak Omot teh bertempatan di Wargi Lumbung Kaler. Tempatan teh di ujung wetan. Desana, Desa Jayanagara. Terus nak Kabupaten Karawang, Kecamatan Tempuran. Oh, berarti itu di warung Omok, Bagir Lumbung Kaler, ujung wetan ya. Desa Jayanagara, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Baratnya mau. Oh, pantesan. Bener, Kang. Kayak orang ngopi di dia terus ya. Oh, ayo orang ngopi di dia, kan emang boga duit. Emok dan cair, Sep. Beres lah. Ayo, siap. Ini mah ka dieu ini mah. Ayo ngopi di dieu tah. Ka dieu. Kopi ngeunah. Harga murah pokoknya mah. Ayo marapat ka dieu jeung Kang Kamol. Kopi bareng bersama di dieu tah. Padahna aranna teh nu bogana teh Pak Omok. Eta ngerti? Siap. Oh, ngerti mau. Oh lah, mau yang situ mah aing balik heula lah nya, Sep. Oh, ayo, nyuruh, Kang. Oke, bawa duit mah kana ngopi mah ka dieu wae, tenang. Warung Omok, mantap ayo. Ayo beres. Mendingan kocok ini. Ada. Kang, iya nu gede itu. Tadi main tanah geus ya? Ini ngopi ini nu meta. Aing dengan nyanyi dengan ge ah. Menonya heueuh darso. Mapai jalan satapak nya jujut ka hiji lembur sugan weh aya randa dihareup kajeun wae anak 2G aser bang kamol digoyak. Aheuy. Asik ber. Emang dia aing. Oh, guys. Yo. Prete cek bahasa lembur nama tunggul cawu. Lamun chicken cek bahasa dayana terigu. Aing ge nyaho. Yusuf, SMP aing mau. Ayo semua. Saya kasih tuh. Goblok deh. Tadi udah kan. Ayo tuh. Buset. Kaget banget. Iya, Bu. Itu tadi gitu.